Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng enjing pamiarsa, patepang deui sareng simkuring pun Ine Febrianti dina acara Warta Sunda. Nyuguhkeun informasi ki Sunda keur balarea. Edisi Senin Ping 22 Februari 2002 Pamiarsa, salami 5 menit kapayun simkuring baris nyarengan pamiarsa sadaya dina informasi-informasi sabudaran Jawa Barat. Numunggaran aya warta ti Kota Subang ngeunaan warga binaan Jago Sisingaan. Warga binaan di Lapas Kelas 2A Subang nibanda kaparigelan dina mintonkeun seni sisingaan. Cenah eta kaparigelan teh hasil tina latihan di jero lapas. Nu salah sahiji udaganana nyata pikeun nying lari ributan di jero lapas. Nu maher milu midang dina seni sisingaan di Subang, horeng lain wae seniman atawa ahli seni tradisional bae. Pangeungsi lapas kelas 2A Subang oge tetela maher milu midang dina seni sisingaan. Cara anu dipidangkeun anyar-anyar ieu. Harita, warga binaan lapas nu kajeret ku rupa-rupa pasoalan hukum teh mintonkeun kabisana dina pidangan sisingaan. Maranehna milu rerengkenekan luyu jeung wirahma waditra nu mirigna. Tabeuhan khas Sunda. Kituna teh bari teu cicing metakeun atraksi dina rupa-rupa gerak. Susi Susilawati, Kakanwil Kemenhukam Jabar, nu ngahaja nyaksian eta atraksi warga binaan di Subang, nyebutkeun ngarasa reueus mireungeuh warga binaan Lapas Kelas 2A Subang mibanda ka maher dina seni Sunda. Nurutkeun Susi, eta hal teh alus pikeun nying lari ributan di jero lapas, jeung bisa dijadikeun marga geusan ngareukeukeun hubungan antara petugas lapas jeung warga binaan. Eta hal oge bakal gede mangpaatna upama warga binaanna geus kaluar ti jero lapas. Rupina sakitu warta anu parantos tiasa dirugikeun ku simkuring kapayunan pamiarsa sadaya. Mugi ieu warta janten mangpaat kanggo pamiarsa sadayana. Wilujeng tepangdi dina waktu anu kapayun. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hurip Sunda.